Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nikmatani fihima kathirun minan nasi makbunun wa an Anas ibn Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma la aisha illa aishul akhirah fa aslihil ansar wal muhajirata. Hadis riwayat Al-Bukhari. Alhamdulillah urang muji syukur karugun gopur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparin pirang-pirang kanikmatan anu mudah-mudahan urang tiasa memahami, memaknai oge ngabuktikeun tina nikmat-nikmat anu ka Allah parantos disayangikeun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna maparin uninga atanapi pepeling ka urang sadaya. Dina hadis anu tadi Rasul meningakeun nikmatani, dua kanikmatan. Sadedana teraskeun Ustaz Dumaros ari nu disebat nikmat teh naon? Naon bu nikmat teh? Ke naonnya? Lapar tuang nikmat teh? Nikmat. Alabahab ngaleueut nikmat teh? Nikmat. Hoyong artos aya maparin bro sakeresek nikmat teh. Taina senareus ari nikmat teh naon? Tuh diraoskeun. Nu diraoskeun naon nyari? Oh sanes. Tadi singkat dan disimpulkeun ku para ulama ari sebat nikmat teh al-halatul hasanu. Terus sakitu kaayaan anu sae. Tadi teh ya lapar, aya sangu, dari rasa perencana, tuang nikmat. Alhamdulillah aya cai. Tadi sobat nikmat teh. Jadi sobat nikmat teh al-halatul hasan, kaayaan anu sae. Nu karaos Rasul meningatkeun aya dua nikmat pihima makbunun pikasiri minan nas. Aya dua kanikmatan anu kedua kanikmatan ieu kaseseueuranana jalmi katipu.
bahwa urang ge seueur katipu. Naon eta teh as-sihhatu wal faragu. As-sihhatu sehat, wal faragu seueur waktos. Seueur waktos, komo teu sepuh tos pangsiun waktos seueur pisan. Tas seueur jalmi anu katipu ku dua kanikmatan anu eta. Ari antawisna para ulama ngajelaskeun aya jalmi sehat, jalmina sehat ngan sibukna kana naon, kana masalah duniawi, bikin kahilap kana tujuan hirupna, maka eta jalmi tos katipu ku dua kanikmatan tadi. Can waka disebut, nah seueur waktos saupami waktosna seueur ngan awakna gering. Aya waktos seueur gaduh panyawat. Nah ternyata eta jalmi oge sami can aya waktu awakna sehat, waktu seueur ngan hoream. Nah ieu nu seseueur sok ibu ayeuna di bumi seueur nyaho HP atanapi seueur ngaos kan nagraha apa dicocok oh pilarian naon pun dina HP. Garap bu ewet-ewet bu. Padahal tadi Rasulullah SAW dina hadis Anas bin Malik oge pisahol sami la asya illa aisyul akhirah, la aisya lai Asia dibalik tuh, untung ibu can hafal. La aisya teu aya kahirupan illa aisyul akhirah, kajabi kahirupan akhirat. Ai maksudna kumaha eta? Kan urang ieu hirup di dunya, tapi Rasul jaya kahirupan, kajabi kahirupan akhirat. Eta maksudna kumaha? Nah, Nabi teh teu ningali kitu. Asa Nabi teh teu hirup. Nu dimaksud hirup nu salaresna mah akhirat. Tawuran seueur katipu. Enak sembering kemara sumun ibu ngantunkeun ayeuna kinten-kintenna ibu di surga di neraka. Kan? Nah, kumaha teh? Sakali deui upami urang ayeuna ngantunkeun kinten-kintenna urang bakal ka surga atawa nepi kana neraka. Mudik pede ke surga. Ya pangaosan kana Ustaz. Ya kitanya punya ngaos beraku Ustaz ka neraka. Dari ibu aya ibu-ibu getol tahajudna. Waduh kata mah luar biasa, hampir ngalongi getol tahajudna teh. Lamun aya nu nyuhunkeun sorakoh tarahara rese teu juga urang henteu ibu-ibu di dieu nah bro nu hari keur anu bro siangna saung deras jika ibu-ibu di dieu saung nya wong tadi tahajud teh henteu tahajud ayeuna saum teh oh anjing kenging saum dina ahad kenging jadi nah ngantosan anjing itu
Kumaha aya maut? Oh, Senin Kemis. Alhamdulillah Senin Kemis. Tahu diri kita getol amal sore nu sanesna sami. Bentuk hadisna dina Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari. Para sahabat tumaros, ya Rasulullah, inna ulanatan. Seseurna Bu, contoh-contoh nu ieu teh istri wae Rasulullah duka teh naon daya istri. Inna ulanatan, saestuna ieu istri taqumul laila, getol tahajudna. Wa tasumun naharo, getol saum sunatna. Wa tasaddaqu oge rajin sodakohna. Watu di zironah saya penyawat nau ngan hanyakal ya Rasulullah ya istri teh tiasa nahan lisana. Watu di zironah lisana teh sok nyeri hate tatangga na tuh bukan ibu osoknya kan tara tong tara moal gitu Bu. Jadi isi itu betul tahajudna, betul saum sunatna, betul infak surakohna, oke amal soleh anu sanesna. Waktu dizironaha, tapi ia istri teh tetiasa nahan lisana, sok nyeri kata tanggana. Kola saur Rasulullah hiya finnar tuh eta istri teh di neraka. Eta nu getol tahajud, ibu getol tahajud teu nya anu getol tahajud ka surga saum sunat tuh nya darempe jeung saroge ka surga hoyong kumaha ieu teh. Dada jami pada istri ku iya katerangan ngagamarkeun taya hartosna ibadah sadayana upami lisana tetiasa dijaga. Nah tumali Muhammad Abdul menjelaskan fi kulli ibadatin, nah fi kulli ibadatin afarud, dina tiap-tiap ibadah aya buktina aya tapakna. Bitakwini akhlakil qaimi biha, nyaeta akhlakul karimah. Upami kosong tina akhlakul karimah ieu laisa ibadah, sangka abus ibadah. Istri nu tadi getol tahajudna, saumna, sedekahna, tapi ternyata akhlakna tapi tidak akhlak kul karimah seperti otok. Namun foto besok ibu dipoto sami usah dipoto di dia dipoto tadi dipoto kopiah usah hideung dina foto hideung uang jadi beureum angwan di dia nganggo hideung jeung bodas sami persis deh. Eta foto ustad jadi sanesnya sanes namun kapungkur Bu ayeuna teh aya di sawah teh kulantaran hese ngebahan manuk. Nah babegigna teh jiga ustad jiga ustad teh kira kopi babegigna teh datang ke rombongan manuk sieun teh eta manuk sieun teh moal Bu dina sieun ustad cecerean teh naha apaleun dari jelema. Tapi gambaran mengetol ibadah, tapi dina akhlakna teu daya buktos. Waqadu eta para sahabat neraskeun deui tumaros ya Rasulullah wa inna fulanatan
sareng ieu mah Rasulullah takumul maktubata ieu mah tara wengi ge tara gugah tara tahajud salat teh 5 waktu we tah ieu mah sarua jeung urang 5 waktu we salatna teh sakapeung make sunat sakapeung teu kitu nya wa tasumu ramadana saum Ramadan we persis bisa wa tasodaku sodako osok kemun kenceng ngaliwat di masjid gitu kepada saya dulu dibuka eta kenceng aya nu beureum kan aya nu beureum sesueuna mana coklat nu biru tanah pinu hawu jigana 2000 segala sok tinggal itu dina kenceng eta dina kenceng tinggali gua aya nu beureum tuh gua satu dia tiga tinggali oh si Ustaz mengerahkan bisa nah eta istilah gitu salat oso ngannya itu walam tu bijironaha tapi ia istri teh para nyeri ka tetangga Qala Rasulullah hiya min ahlil jannah eta istri teh ahli surga eta istri ahli surga bade milih nu mana ibu nu getol tahajud anu tara tahajud coba iman rahimahullah nikmatani dua kenikmatan naon as-sihhatu wal maradu sehat seueur waktos terus urang ngaros ka diri urang pribadi talaah dalam mencek usah disebutkan ya ibu ahli neraka ibu ngomong kau tahu susah dan jangkanan dan gitu dua tapi koreksi diri introspeksi diri orang seorang nah bener orang teh iman atau nabi itu manusia haruskan ibu iman teh iman atau usah mata kayak pengawasan hari ibu iman karena Al-Quran iman leres yakin insya Allah Ustaz karena insya Allah diginya lah insya Allah orang Sunda nah kalau menyebut insya Allah pasti baik mungkinnya tadi itu insya Allah mau hadir loh biasanya dan insya Allah mau janji teh janji ke Allah pasti bakal hadir gitu loh lu salah selamat jadi mun ibu nyebatkan insya Allah teh hadir teh halangan naon waktu saya maka ibu dosa nyebat insya Allah tapi dengan niatnya mau datang telepon kamu insya Allah kan jadi lamun pas usaha ternyata aya halangan teh eta lurus insya Allah Ibu iman rahimahullah rek kumaha bae oge tujuan urang teh bakal mulang ka Allah urang teh bakal ngantungkeun alam dunya aya jalmi anu hirup abadi teu aya dolar disebut teu aya pan aya awet muda obat awet muda cenah aya Bu tetap usaha di berlarian aya teu kekeh we bagi lila bagi payau bagi kuat nah sunnatullah nah aya obat awet muda aya Bu cek ahli pengobatan beli barangnya biar naon Ustaz kebiasaan nu kieu teh pahibut pada saya gerikat naon Ustaz Perdana Menteri katinggal tersepuh tapi jat-jat kene namun teh obatna tiap ubah bulan
gugah kulon pan biasana orang parang upami tos obo gugah teh oyong papangnya. Nah ieu Perdana Menteri India teh upami papang teh dibarahan kana cangkir kana gelas terus kumaha dieueut kan itu bercandanya ieu riwayat bukusan nembe terus dihilangkeun di Dewan Nisbah. Jadi dina cika hampangan teh aya lanong naon awet anom itu bercandanya wah usah leres gitu kalau ngomong dah itu tangke ngompol kan ayo najis haram gitu nah bingung dewe deh kata cek ombor iya dibukoskeun nalika sidang Dewan Nisbah ngajak nguleung dokter ahli ngajak kan memang aya bu bahkan di Cina mah upami urang mah di Japan teh nya di kota-kota ya Japan ngompol di masjid nama sanes ditampung dari cika hampangan teh ditamparkeun antep sini begini ya tah nalika parantos mamper tah peranana eta dedekna teh tah eta awet bulan teh nah leres memang leres secara ilmu kedokteran leres udah ngan omat nah Ustaz omat ulah nyobi nah Ustaz ulah nyobi tumali dina katerangan parantos jelas kuludain dawaun tiap-tiap panyawat aya landongna pala tadawau biharomi omat ulah dilandong kuno haram hari tika ambangan halal haram gitu saya mengharuskan teh halal haram saya najis kudu najasin haramun susah bahasanya tahu ya tiap-tiap nu najis hukumna haram walaisa kulla najasan haramin walaisa kulla haramin najasan tapi tiap-tiap nu haram najis apa sih tiap-tiap nu najis haram tapi tiap-tiap nu haram najis alkohol najis ada nabi haram najis ente mata tiap sholat sok diakmo ku urang nah disasegin alkohol disasegin teh dari kembali gitu nah Teta awet muda hoyong awet muda moal aya nu tiasa pami hoyong awet muda mah engke tangke mah awet muda upami urang parantos ngantunkeun alam dunya ibu pada awet muda dina neraka mangga eta mah langkung ibu pada awet muda di surga hoyongna di surga tapi nah atuh urang loba katipu ku dua kalimatan nembe dua kalimatan jadi nikmatani mabunun dua kalimatan tihima mabunun ku dua kalimatan ieu seueur jalmi anu katipu sedangkan tujuan hidup urang yang selamat di akhirat la Aisyah illa Aisyul akhirah urang tos nyata tiap-tiap anu hirup pasti bakal maut nalika aya tatangi maut ibu naros ka mana
urang ge bade maot henteu nya tatanggi maot tak ibu teh naros sak mana Allah irah hanya urang rek maot kantos kitu henteu nya naha sacakan eta digigireun aya nu maot teh sadar keneh wae lebihkeun ka dibaca urang teh inna lillahi wa inna ilaihi naon teh maksudna jadi maksudna keur nu maot keur nu maca kan keur nu maot keur nu maca cacakan dibaca teh sadar keneh wae namanya tah na wih kanu tadi kinten-kinten mun urang gak disifat kitu pantes ka surga teu tuh nya wih deui maka kesan naraskeun mun urang ayeuna ngantunkeun ka surga moal naon modalna keur ka surga ibadah cenah ditaoskeun tahajud tara saum sunat henteu keur salat pikiran kamana-mana deui Bang Gading Bu komo hadis nu ieu mah sip geuring ge kadang-kadang digebegan Imam Al-Bukhari nyatet di hadis saddidu wa qaribu wa ubshiru fa innahu la yadkhulu ahadal jannata amaluhu akurkeun ibadah sing geuring nafsirkeun ieu kalimat saddidu cocokkeun akurkeun pancetkeun cara-cara ibadah teh sareng contona kami usah naroskeun ka ibu salat ibu tos sami sareng salat Rasul teh acan doka kita begini juga doka kumaha itu sakali begini ari salat urang parantos akur jeung salat Rasul padahal salat Rasul sallu kama ra'aitumuni usolli pak marane salat seperti marane nyaho kumaha kula salat jalmi salat ayunan Rasul ya Rasul di masjid kemudian jalmi dari salat 2 rakaat salat naon Bu ke masjid 2 rakaat tahiyatul masjid reng saya salat nyamperkeun ka Nabi bari uluk salam assalamualaikum diwalar ku Nabi waalaikumsalam irji fa innaka lam tusalli balik dia anjeun salat anjeun can salat deui salat reng saya salat salam deui tapi itu cara salam teh urang mantaranya lah urang geus katipu deui ya tuh naha salam wae diburat beuringan urusan tadi dina khutbah teh salam nah usah naroskeun Rasul kantor dina khutbah salam ulang teh duka terusan nu kapilari teu aya Bu teu aya sakali oge Rasul salam heula nalika bade khutbah bade nganasehatan kamana langsung tahmid Imam penak salam di reng saya salam diwalar ke Rasul saya Rasul irji paina kalam tusalli balik di anjeun can salat geus 2 kali salat panjenengan deui salat 2 rakaat beres deui saya Rasul irji paina kalam tusalli anjeun can salat padahal tos 3 kali salat namun bagina tata carana lepat jadi cara praktek sholat lepas kata Rasul akhirnya Rasul ngapain uningan ngajarkeun cara sholat jalmi nu tadi lebat ke masjidnya namina sholat Udzaifah ningali aya jalma keur sholat perhatikeun teh kula Udzaifah teh reng se sholat saur Udzaifah mun anjeun maot ayeuna maot lain dina fitrah alias neraka
geus sabaralila anjeun salat kitu 40 tahun. Namun margi cara salatna lepat. Langsung kuring ngajamakeun nafsirkeun satilu teh tidinya. Akurkeun ibadah urang. Mata geus sebab tolong ilmu mah aya batasna. Cing ayeuna dosa dites. Ibu nalika ngaos sami Allahu liman hamidah parantos ajet anapi bari cengkak tuh sami Allahu liman hamidah tidak bu ngaos tidak biar aku kudu praktek mah ibu nah usah nerangkeun kieu almarhum kulo Ustaz Sodikin di Lombang ngawas di Pamengpeuk di pesantren pada duhur dugi ke asar dan si asar ngiring tetepan di masjid pesantren pananu sumping di para ustad ongko nuju sholat lebet kayaknya ke masjid diperhatikan cara sholat ustad Pamengpeuk dan saya jadi tegur harita karesan rombongan di Pamengpeuk sok ngiring ngaos di bumi anjeunna. Kalebet almarhum Ustaz Munir anu ngalalakonkeun ka Sikuring. Nya kitu deui almarhum Ustaz Qasim. Jadi itu anjeunna nyaurkeun nah nya kitu cenah salatna Ustaz Pamengpeuk mah. Terus nah kumaha Ustaz? Ngaos sami Allahu liman hamidah teh parantos ajeg. Jika ibu jika namanya ibu gitu teh nah kumaha gitu Ustaz pan dina hadisna ge ngaos sami Allahu liman hamidah teh iza rofa'a rosahu atanapi iza rofa'a dhahrahu iza rofa'a teh naon ngangkat jigana ibu narjamahkeun nu ieu teh tos cengkat tapi nganggo kalimat rofa'a teh fi'il madi ari fi'il madi mah anu parantos jadi idarofa rosahu di mana parantos ngangkat mastaka atapi togong jadi parantos aja kemungkinan darinya sesederhana padahal dirinya aya kalimat ida rofa'a ari ida mah di mana mustaqbal hartosna bade atanapi sareng jadi nalika cangkat teh tina ruku sareng ngangkat masaka sami Allah gitu paneta fi'il madi cenah Ustaz nah enak alasan deui upami urang bade ngaos Al-Qur'an tahun heula atanapi eta maca tahun detos ngaos beres jadi saat ngaos tahun heula sanes beres ngaos tahun perang dalun nanti mana ngaos dina ayat Al-Qur'an fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim fa'idza qara'ta teh fi'il madi jadi paneta bami kada nganggo makna nu ieu di mana parantos waladhdallin a'udzubillahi minasyaitonir rajim tungtungna tapi ternyata praktek sadayana di mana bade naha fa'iza tungali ayat iza fa'iza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim soal-soalnya itu contohnya nuwasiat hari nuwasiatnya tos maut atau nanti pada maut kemalam tos maut wasiat susah deh wasiat nah
sok tinggal ya dalilna ida hadoro ahadakumul mautu hadoro firmadi tulaya ida nah nu dimaksud bade mau sanestos mau lantaran lamun tos maot mah si bapak mau can wasiat tagis maot teh Allah bu can wasiat bapak kira-kira ibu lumpat tanah di atok lumpat berarti bohong cerik gitu bohong gitu nah maka besarna nalika ribut dina kamari doa bade buka doa bade buka teh naon kamari teh menuju Ramadan jadi dahabat doma dah seseuna dahaba ya dahaba dahaba teh berarti atas tos buka namanya boleh ngadoa gitu bu akan bisa baca nah aduh sadang ngawasna kumpit jeung hadisna ida aftoro Rasul ngawas eta doa ida aftoro nalika bade buka ya lihat baiknya Ibu Imam dari Allah nah sabbidu akurkeun tumali cobi akurkeun ibadah urang pilih lepat wa qaribu di dia pada zamanna tiasa sederhana atanapi deketkeun diri ka Allah nalika urang ngalaksanakeun eta ibadah kayakinan wa ubsyiru sing gembira dina ngalaksanakeun ibadah nalika urang salat hate gembira atanapi kesel sebenarnya keur salat kesel itu sholat kewajiban, itu sholat terhoreang kan gitunya, ya, itu betul nggak sholat surat An-Najiat atau kubulan tadi gaya dibaca minang jadi baca nanti, nah terhoreang makuluh ina atau ina, nah usah dasar kene mohon sah, ngan sahur Rasul sholat numpang saya nanti numpang lamina, kamu ibumu dari bumi nyali lah, artinya darwe itu bu. Beres tos sadayana tos beres bertubur beres teh di masalah nanaon nalika salat tuh ibu ngaos naon ya ya atuh enak wae teras deui nalika ibu rengse salat balik ka mana tidak temuan kemana-mana talamun ibu kitu mangbunun katipu rek katipu waktu luang aja awak sehat bersolat borora absiru yang gerak anggus kadang-kadang kira goreng hate semangat tahajud sangat tibu nyari kacai sholat eta mah kareke 2 rakaat lagi sayang gesan deui salat aya we kitu nu akhirna naon geus cenah nu 3 rakaat mah geus dulu 11 teh eta gak kuat jadi absiru sing tumanina naon margina fa innahu tail jangan pokok la yadkhulu ahada jannata amaluhu maka saestuna teu aya hiji amal soleh oge anu tiasa ngalebetkeun salah saurang ti antara marane ka surga ya hadis sahih mutafaqun alaihi bahkan rawi-rawi antara Bukhari Muslim ngaluarkeun di hadis la yadkhulu ahada jannata amaluhu jadi amal salah seorang di antara marane amal soleh moal aya nu tiasa ngabuskeun ka surga ibu tadi sholat ayeuna kapangaosan moal biasa dapat ka surga oh si Ustaz atuh berenang bubar Ustaz ieu pangaosan teh nah aya ka pangajian datang ka neraka Rasul la yadkhulu ahada jannata amaluhu para
sahabat kaget dumali anjeunna tumaros qalu saur para sahabat wala anta ya Rasulullah naha amal salirage sami he Rasulullah la yadkhulul jannata qala wala ana amal kula ge sarua coba ibu pami amal Rasul tiasa ngalebetkeun ka surga kira-kira amal urang kumaha Bu salat rusuh teh leres teh wuduna oke encan dina anggoan salat asal ulah aya najis ibu bersibuk rek hajat uing di pasar masak bararau anggoan mong adan nya bener ringkat ka caina benyeng salat kantos ibu salat bayut ka Allah dan heula kantos Bu oh itu diberi unggul diberi unggul banyak ada yang diterima dan heula mana baju panggeuteuh na jeung anyar deui ketika orang kalapang mun teu jeung anyar nah daya hadis lanjut jangan tangan naik ke salat daya hadis mah gitu Al-Qur'an hadis dalilna ge khulu zinatakum inda kulli masjidi anggo perhiasan maksana anggoan tiap-tiap aranjeun salat ari ibu eta dipaparin anggoan di saha di Allah dipaparin sehat di Allah dipaparin artos di Allah ka era we yang harup ka Allah bararau nah dipanggil paboraku palura panggil ku Pak RW dan lagi lila terus tanya Pak RW geus mere naon tahu cenah teu mere naon tuh tawat introspeksi diri. Jadi para sahabatnya terus wala anak, saurasu wala anak, amal kulale sarwa. Ila intahu madani Allahu bimakfiratin wa rahmatin. Kajabi upami Allah nampokkeun makfirahna sareng rahmat neme tiasa lebet ka surga. Jadi lebet ka surga teh kunaon? Tuh. Orang pantas orang dapat surga ente pada Ustazna harus deui pantas untuk orang dapat surga jatuh di balik pengajian jadi karena dia kunaon cenah ibu aya jalmi umat kapungkur ye malaikat Jibril ngalalakon ka Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad umat baheula Allah nyiptakeun hiji jalma saurang ditempatkeun di hiji bukit eta bukitnya dikeliling ku lautan jadi manehna di hiji tempat nu lega kesorangan hirup Allah maparin yuswa kaita jalmi 500 tahun 500 tahun rizkina ku Allah maparin jadinya ayat tangkal 5 tiap dinten buahan asak ayat cai ngalir mancar sageungkeun jadi tak sesuatu lungsur eta jalmi teh ka Allah teh abdas ibah nuang dalima naik dari ke tempat naon pada malamana ibadah ke Allah salami 500 tahun tidak ada dosa ya tidak ada dosa lantaran hirup sorangan dan dosa jeung naon bikin kata jalmi ngadoa ka Allah ya Allah upami abdi dimohonkeun mugi kaayaan abdi nalika moten sujud maka saur malaikat tiap kuring cenah tidur turun ka anjeun ngaliwat eta jalma keur sujud
Ibadah iman kalimat Allah. Tangke saur malaikat Jibril ka Rasulullah. Ke di yaumul bas ada jalma Allah miwarang ke malaikat. Malaikat abuskeun hamba kula ieu nu hirup 500 tahun ibadah ka kula terus ka surga ku sabab rahmat ti kula. Saur Allah. Abuskeun eta hamba kula anu 500 tahun teras-terasan ibadah ka surga kulantaran rahmat kula. Ieu jalma protes. Ya kula Gusti. Nah aku naon? Abdi tiasa lebet ka surga tungali abdi salami 500 tahun ibadah ka Gusti. Geus saur Allah teh malaikat babetkeun ieu hamba kula kana neraka. Awi mun kana neraka mah. Oh. Ya ulah tu Gusti cenah mangga abdi lebetkeun ka surga tungali rahmat ti Gusti. Panggil parios. Di parios ari menyiptakeun anjeun saha? Gusti. Anu mere umur 500 tahun? Gusti. Anu mere tempat di alam dunia? Gusti. Anu mere dalima umur? Gusti. Anu mere cai? Gusti. Sadayana ti Gusti ari anjeun geus naon? Gasok emot-emot. Jadi anjeun bisa na ibadah ka kula 500 tahun dan sabab rahmat ti kaula. Mata anjeun abus ka surga teh sabab rahmat. Kumaha kitu upami urang hoyong ka surga kempelkeun rahmat tuh. Ya bu, rek diganti ngaran teh jadi naon rahmat. Siapa ganti asalna ade jadi rahmat. Boga budak ganti kabeh nu hiji rahman, nu hiji rohim. Terus aya di budak jadi rohimah. Tuh sasaeueuh di rahmat. Tah, Allah ngalingakeun dina ayat Al-Qur'an di mana ayana rahmat Allah? Di mana ayana rahmat Allah? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Saestuna rahmat Allah teh caket ti jalmi nu midamel kasayan. Taurang geus katipu naon katipu teh. Tiap aya waktos, tiap awak sehat, tidinya syukurkeun ka Allah. Mending nonton TV, sinetron, nyaho HP atau napi mending emot ke Allah. Kalau bahdinya mah dulu kating kumaha tuh. Naon ieu berat-berat teuingnya. Berat teh. Cik naon nu jadi panghalangna bet abot? Naon panghalangna nu? Panghalangna teh iman urangna teu kene. Waduh. Susah mun teh kira-kira. Da iwati ku iman, Bu. Iwati ku iman. Beda lagi teh iman contoh bae Bu. Hiji deui dongeng. Upami ibu gaduh putri, gaduh putra istri geus. Kinten-kinten hoyong gaduh pasangan hirupna kumaha? Kasep. Nu kumaha? Soleh. Beunghar. Nomor hiji beunghar belas. Kawinnya anu miskin atuh moal kawin. Ayah pemuda di zaman Rasul teh Allah maparin rupa teh kirang kasep alias goreng patut cek bahasa urang atuh antun nyebatkeun goreng patut kangge damelan Allah sagoreng patutna jalmi dibandingkeun jeung monyet banyak angger we kasep keneh jalmi hidung rutina goreng patut boga gawe ya pemuda teh jadi pemuda teh rupana hidup goreng patut pangangguran
ari kahayangna nu namina jalmi sami Bu gosok taroskeun ka para pemuda kinten kitu hoyong galuh bojo anu kumaha tuh nu gelis tong para pemuda para segek masih kene nah bab eta mah luar biasa Bu bab naon bab istri mah luar biasa otak hati-hati Bu istri mah hiji cobaan kapamoget nomor hiji istri kajian teu beak duit asal beunang mah manehna sok tingali beresnya tarik kahayang mah normal ieu pemuda nu goreng patut pangangguran teh kudu nilingan milarian ti bojoeun di bumi eta aya istri belenyeng balinya disuhutkeun langsung da benten jeung ayeuna ari ayeuna barudak teh teu beja ka inung bapa teh Zaman Rasul tak kersaeun, berduaan ngobrol malah kersaeun zaman Rasul. Kami hoyong gaduh pasangan hirup nate, sumping ke bumi anu aya mujang jadinya. Eta mah tiap ngalamar teu aya saurang oge nu nampi, bahkan ditolak nage bari jeung dihina. Dina hadisna disebut rod dan qobihan. Ditolak sapajodogan bari jeung dinyeri dicarekan mun coba saurang mah ngaca atuh boga beungeut kitu digawe teu boga hayang ka anak uring beureum kitu eta mah tiap jalmi teh aya nu nampi persis jiga ibu nu tadi naha da malibikeun ku ibu ge anu ngalamar ka putri ibu goreng patut pangangguran tapi soleh ada beda tapi soleh tak ngerti ibu mau diterima nah bukan tahu sok tinggal ibu sarajan soleh tapi pemuda teh soleh namanya sahabat as-salami kuat barang ditolak wae nyelihat teh sumping ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumaras ke Rasulullah Rasulullah ari abdi aya hak lebet ka surga ari abdi aya hak lebet ka surga boga kulit hideung beungeut goreng patut sangsara aya hak abdi lebet ka surga saur Rasul anjeun aya hak asal anjeun iman ka Allah, takwa ka Allah, taat ka Allah, jeung turut ka Allah. Anjeun aya hak abis ka surga. Cik naon nyambungna bab asup surga jeung neangan jodoh nu tadi. Tapi si pemuda teh boga rasa deurina yen umat teh nu ditingali dunya. Lain kasolehan. Tapi lagi ke urang ge kitu nya, sami budak-budak keur makulis jadi bentangna di ieu kampung teh dilamar ka goreng patut pangangguran da pasti moal dipasihkeun. Rasul surti sabada nalaan eta pemuda. Terus anjeun teh hayang kawin mun ceuk basa urang. Apal teh ka Amr. Ari Amr teh sakulawargi nembe lebet Islam. Amr sakulawargi nembe lebet Islam gaduh putri gelis panggelisna di eta kampung. Rasul teh apal teh ka Amr kanten Amr apal mah aya di dieu dan juga riung teh aya apal imahna apal jeung kieu bejakeun ka Amr kula ngawinkeun anjeun ka budakna langsung ku Rasulullah ditikakeun. Waktu apa luar biasa kurang kajang gaduh bojo ayeuna disayuan ku Rasul paparin nu panggelisna di sok kira-kira kumaha wah jika nanti dia kena geus nyanyi juga terus kali itu ngan di ditu teh ketok geula salam kitu sa Rasul babatan pras ditampi ku Amr teh saat tosna ngobrol ditaros aya naon maksud ka dieu diterangkeun yen Rasulullah
parantos nikahkeun abdi katuan putri. Nada eta mahu amar nu tadi dareh teh ngambek roh dan kobihan diusir kacipta eta pemuda nyeri hatena mungkin tadi geseuri dan jika ibu itu jika ada nyamunya nah pada itu mual nah mual cenah sada ini mah bagi tarima we bae ripuh ge besar soleh nalika si pemuda sawan ieu kaluar ti bumi bari jeung nyeri hate nalika anjeunna ngarugikeun yen rasul nikahkeun ka kuping ku putrina keluar enggalan sasauran karamana ama enggalan susul bilih lungsur Al-Qur'an abdi ridho ditikah ku jalmi nu dipikarido ku Allah jeung Rasul biasa itu teh Bu biasa teh kedah biasa dihoyong ka surga abdi ridho ditikah ku jalmi nu dipikat cinta ku Allah sareng Rasul rubah satu amor teh nu sadar disusul ngan teu kasusul kabujen di masjid ngariung ujung ngariung itu Rasulullah jadinya ujung we amar teh sabaraha salam da Rasul langsung sasauran ieu manusia nu teu taat ka kaula teh ieu nu teu taat ka kaula teh terangkeun ku amar manawi ti bobodohan nya eta pemuda teh atuh ayeuna mah cenah wias ku abdi ditampi tuh ditampi tungtungna mah tah si pemuda nu tadi sabadana ditampi ku ditaros bukan naon anjeun lah teu kan naon tuh nya cek sadoge duit teu boga pagawean teu boga cuman cek Rasul lain ai maneh teu boga duit mah geus ngajedog beren teu Rasul deh di Rasul sumpi jeung anjeun ini ka Usman minta 200 dirham jeung anjeun ini ka Ali minta 200 dirham jeung anjeun ini ka Abdurrahman bin Auf minta 200 dirham terus minta ke Amr 200 dirham jadi 800 dirham 400 keur mas kawin nu 400 deui keur modal hirup anjeun rumah tangga penyeung seunteunnya nampi atuh bingahu luar biasa keur mah hoyong nikah ditetambi moda di modalan kedua dipaparin jodoh nu panggelisna waduh bungahna luar biasa kira-kira pada saya geus hilap ka mana-mana jigana bener teh bakat kupingna hoyong ngagumbirakeun bojona da tos tadi dinikahkeun mah yen Islam enteng nikahkeun penyeung ka pasar bade meserkeun anggoan oleh-oleh tina artos nu 800 tadi we nuju pipilih na tu aya anu nyaurkeun ya hoilallah wahai pasukan kuda Allah ngajak jihad ke medan perang eta pemuda nu hideung dia sabadu tadi untung jadi balikeun ka kuping eta jihad ngabela agama Allah emut teh kana kasauran Rasulullah anjeun aya hak abus ka surga da eta mah teh emut ka bojona nu bingung-bingung geulis teh nu 800 dirham dibeserkeun kuda anggoan perang sagala rupi alat-alat perang penyeung we ka medan perang nu kabayang naon surga nah nu kabayang surga ibu nalika gaduh artos emut ka surga teh nalika ibu sehat ayeuna emut ka surga teh peserkeun uturnya kan anggoan perang teh ditutup sadayana tina besi nu katingali teh soca we jeung ngaos we
pentingnya itu di medan perang luar biasa. Daya lebih kaserat, daya lebih kasir. Loba musuh anu terbunuh. Lebih kaget para sahabat, iya jelema saha cenah hebat-hebat teuing perang teh. Rasulullah bingung saha ieu pemuda, ieu saha jelema. Nah, nalika ngacungan perang ieu, tah beri angkana saat turun kan. Katingali hidup cukup ngejeng Rasulullah. Oh, ieu masih sawat. Si sahabat yang dikawinkan tadi tuturkeun berteh anjeunna ge keuna ku tatu akhirna gugur di medan perang. Ku Rasul dirawu di pangku duit ka Rasul ku anjeun nangis. Nuju nangis terasa kemudian terus ngabalius. Lain kaget tah. Masih na usah geus cari terus serius aja terus ngalewas usah gero kalau gitu kan cik ibu teh. Tapi masalah Rasul berarti ada masalah. Terus kegunaan Rasul sedih ulah bakal pisah jeung pemuda anu soleh. Eta kumajeng lantaran disambut ku widadari katingali widadari. Eta ngabalias nalika widadari lupa nyiksa betisna katingali. Kuring era ningali beda jeung padase. Salah saya ningali binti saya ngotot kieu. Wah, sarua bae jeung pusat meureun. Ayeuna lain ngalieur. Nah, itu bener. Terus begitu buka angwanana. Nah, biasa nama nu maot saide dikureukeun sareng angwanana. Jadi salatan nu maot sahidna. Tanak anggonana dilepan titipkeun negara tangga. Tepikeun ka pamajikanana yen sarakina ku Allah geus dikawinkeun ka widadari. Kitu mudah. Upami jalmi nu teu katipu ku sehat jeung seueur luang. Tujuan utama la aisha illa aisyul akhirah. Terapkeun dina mana urang. Nalika urang sehat emut ka akhirat. Kedah kumaha? Tasyakur ka Allah. Syukurkeun sehat nu ieu. Getol ibadah. Ulah nganggap enteng kana kasayan sanajan sakali. Tumuli di dinya aya rahmat Allah. Ayeuna ibu mulih di pangaosan di jalan aya paku di sana moal. Pasti moal ah. Wah. Sok tinggi. Nah, iya eta paku aya di jalan cenah ku teuing. Eta teu rahmat di dinya oge agung pahalana. Ulah. Dikeun ka Imam Al-Qurtubi nerangkeun dina surat bab ayat kursi bab syafaat ahli surga terus ngaliwat ahli neraka. Cek ahli neraka teh anjeun baheula cenah kukuring dibere cai. Waktu anjeun halap-halap menda cai, kukuring dibere cai. Anjeun teh langsung eta jalmi ahli neraka teh disuhutkeun ka Allah supaya disalamatkeun dina neraka. Kembali itu ulah nganggap enteng kana kasayan. Nyaeta keur nempelkeun rahmat Allah. Kesimpulanana omat ulah katipu ku seueurna waktos nyonya OHP nu daya hartina ari aya hartosna da sami usah teh nyonya HP ngan usahna dinya teh kitab aya Quran gitu deh teu gaduh kitabna aya di dinya tulis gitu ari ibu lamun ibu nga-WA ka sobat ibu dicatet teh malaikat dicatet teh tiap naon bae nu pidamel dicatet sadayana. Jadi ada waktu deketkeun diri ke Allah Subhanahu wa taala. Bab rezeki tos ditangtoskeun ke Allah. Menang sakitu gayana, teu meunang tong jeri. Paling-paling rumah hungkul nya wajar da jauh. Dan la aisha illa aisyul akhirah. Daya kehidupan nu salaresna salian ti kehidupan akhirat.
Mudah-mudahan ieu janten tadarusan ibu di bumi taros upami urang ke ninggalkeun alam dunya layak teu lebet ka surga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.